Alhamdulillahilladzi amarna bin nikah wa nahana 'anil fahishati was-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi man iqtada bihi muhtada wa nalal falah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ma daratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun iltamisu ar-rizqa bin nikah. Wa qala fi haditsin akhar man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia Allah haturkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun, para sepuh, para pinesepuh, para asatidz, para tokoh masyarakat, saumumna sepuh-sepuh anu haladir saat ieu ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun. Manawi aya para pejabat pemerintah setempat ku pribados dipika hormat, teristimewa sahibul bait, dulur urang sadaya kersana Bapak Muslim beserta kedua mempelai. Ku kaula dipika hormat Qori internasional anu tos teu asing deui dikenal ku urang semenjak kecil dan semasa muda, anu alhamdulillah parantos memandangkeun ayat suci Al-Qur'an Al-Mukarram Kiai Haji Muammar sanaos bari ngantos ngantunkeun ieu tempat. Mugi-mugi keberkahan ayat Qur'an anu dibaca kumantena dilungsurkeun rahmat Allah ka ieu kampung, terutami ka sahibul bait. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina saat ieu urang hadir di bumina sahibul bait Bapak Muslim dalam acara walimatul arus putrina. Urang doakeun mugi-mugi panganten rumah tanggina sing panjang jodoh, sing dijantenkeun rumah tanggi sakinah mawaddah warahmah, dipaparin katurunan anu saroleh tur sarolihah. Oge putra putri urang oge mugi-mugi ku Allah didamel putra putri anu saroleh tur sarolihah. Jamaah sadaya, pertikahan itu daripada agama tika pungkur, minas syariatil qadimah, lain ti Kangjeng Nabi urang bae, tikawit Kangjeng Nabiullah Adam alaihis salam. Allah nyiptakeun manusia. Manusia itu diciptakeun ku Gusti Allah sebab Allah nganda berngadamel makhluk teh macem-macem. Aya anu akalan teu aya nafsuan, malaikat ngaranna.
aya anu akalan aya nafsuan jelema ngaranna, aya anu nafsuan eueuh akalan setan ngaranna. Maka lamun nafsu nak dikuasai ku akal, akal nak menguasai nafsu, nah itu bakal menang derajat di sisi Allah anu sangat luar biasa. Sehingga para anbiya wal mursalin, para nabi nabina Allah anu kaimananana pala hadirin luar biasa. Keimanan makhluk teh aya nu kieu ya, anu wala yazidu wala yanqusu, henteu ngurangan keimananana, henteu leuwih, teu nambahan, teu ngurangan. Imana saha eta? Imana para malaikat Allah. Wala yazidu wala yanqusu, henteu ngurangan, teu nambahan. Aya imana makhluk Allah wa yazidu wala yanqusu, terus tiap hari bertambah keimananana ka Allah, can pernah ngurangan. Imana saha eta? Imana para nabi Allah. Aya deui keimanan wa yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah kadang-kadang berkur. Iman saya tak imana urang, iman urang mah ieu kabehan berikut Haji Jamaluddin ngomong. Ya iman orang mah edan eling, bener gitu. Keur daek awak jagjag, duit keur loba, karak daek ka masjid. Aya nu kitu pan eta jelema. Aya anu kieu deui dasar mah mena duit eueuh rungsing bae salat ge teu beuki, aya deui nu kitu eta. Nah, geus iman urang mah edan eling, keur daek salat duha saminggu henteuna 4 tahun. Iyalah urang. Makana lamun eta keimanan manusia urang beheulaanan, pala hadirin wal hadirat, barometerna tebal dan tipis keimanan manusia dina takwa. Lamun sholat natara tinggaleun, ngajina saminggu sakali, kasaluhureun hormat, kasahandapeun karunya, ka orang tua hormat, ka keluargana rapi, berarti imanna bertambah. Sakitu bae patokanana. Pala hadirin. Maka Allah nyiptakeun manusia anu sangat luar biasa. Masya Allah, begitu diciptakan Kangjeng Nabiullah Adam ku Gusti Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Moal cara Kiai Muammar atau Pak Muslim moal. Atau itu mah qori. Nah, aya Pak Muslim mah kuru mah. Ya. Masing-masing ya bahajinya, anu bisa qori bae, atau nu caramah bae, anu ngajar bae. Doang anak ibu-ibu bapak-bapak pada anak macam-macam. Ya aya anu merean bae tara kolot, aya anu ngabiakeun bae kana pakai kolot. Aya eta. Biak ku eta dibiakeun pakai kolot. Aya nu kitu eta di dieu. Nu mana coba imahna eta? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Taku lagi akur lebah eureuna mah jeung Muammar eta. Pas mah gitu, lebah keur cicing mah gitu akur. Para Kiai Muammar nya eta. Padahal tayu suana Kiai Muammar atuh tos 71 tahun, tapi suantena Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, moga-moga anjeunna sehat panjang umur. Jaetapan Quran malamun dibacakeun teh tengah poe ngeunaheun. Dek pertikahan pesta ria ngeunaheun, dinu paiteun puguh. Jam subuh dibaca ngeunaheun, jam 12 tangange ereng-erengan pelem bae. Jajal lagu dangdut, sangharepkeun ka jelema nyeri huntu. Teu balak katak saya. Tapi Qur'annya Masya Allah. Mantake iya putra putri urang, ibu-ibu, bapak-bapak urang Ciputri khususna.
kudu tariasa maca mentak isuk-isuk sekolah SD tah tos dohor madrasah atawa ka sakola eta lan Quran. Sebab engke urang ye nalika mararaot ye ku anak coba jawab hayang dibacakeun Quran apa koran? Engke ye lamun maot bapak-bapak jeung ibu-ibu ya ku anak hayang dibacakeun Quran apa koran? Tapi caca lalager ngomong nama ieu. Terus ya lamun anak urang ya anak minamtu nu barisa maca Quran neuk sanu macakeun aya cenah ustad atuh lamun dibayar tolol di itu dibayar capek-capek tanya tatu ka Kiai Takyudin ya di Al Jahriyah khusus pesantren tahfidzul Quran anjeunna tahfidz muga-muga sing manfaat ilmuna sing tambah berkah-berkah ilmuna panjang umurna ja urang diwakilan tak kumanehna. Malah hadirin sabab ketika Quran dibacakan nuzilat alaihimus sakinah Allah turunkan malah hadirin ketenangan kepada ahli kampung. Nah iya Masya Allah lamun anak orang teu bisa maca Quran saha nu ngajikeun aya cenah ustaz pan lamun dibayar ja itu dibayar mah kula kitu hayang capek-capek. Bapak dia nu modar dia anakna dia nu ngalegleg kada warisan aing kudu ngajikeun sorry lah yau nanti dulu dong bener temang santri ulah daek ceng ulah daek Pak Jarna beureun tepak datang ngaji sajam bekal Masya Allah iya ibu jeung bapak belum selesai anak kita boleh ibu bangga boleh anak pinter bahasa Inggris anak pinter bahasa Jerman anak pinter komputer hebat boleh bangga boleh anak kita cerdas punya kemampuan tapi ibu kudu ceri keluar cai mata getih mun anakna teu bisa maca Quran fallahu yaghdabu kulla rajulin alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah Allah paling hewaeun ka hiji jelema pinter urusan bab dunia bodoh urusan akhirat bari teu daek buburu mantak belajar Quran mah mangpangker leutik geus kolot mah hareuras ieu letah saroi yarosayor rayo hese geus kolot mana mata geus kurang deuleu cek injuna mak kadeuleu Quran ngageblek mama eueuh teu kadeuleu ge rojak tanah parojok matana geus kolot ti harese aya kana Quran ngageblek ge urang Ciputri aya kana duit 100.000 mah dibere ku injuna mak ieu sabaraha duit nah eta mah cek ka Soekarno beureum ge mah ieu cepek cenah aya kana duit cekas aya kana Quran ngageblek eta urang Ciputri makana ibu kudu tariasa putra putrina maca Quran wallahu alam bimuradi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nyarios miwarang ka iblis miwarang ka para malaikat cek Gusti Allah malaikat geura sujud ka Nabi Adam tuh malaikat padahal keimanan malaikat wala yazidu wala yanqusu matak para nabi jeung para malaikat unggul keneh para malaikat unggul keneh para nabi punten matak urang sok hadorot wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin dan sebagainya. Soalna Pak Bu para anbiya wal mursalin mah aya sifat a'rad basariyah ngan aya benten jeung urang apa sifat a'rad basariyah Rasul gaduh soca urang ge gaduh mata para anbiya gaduh sampean urang ge pan aya cokoran leres gitu mohon Rasul sok tuang urang ge sok emam Rasul gaduh istri para nabi gaduh istri da urang ge sami aya pertikahan cuma loba perbedaanna tapi sanajan Rasul ngagaduan sifat a'rad basariyah artinya sifat kemanusiaan seperti kita tapi beda yang namanya Rasul dengan kita Rasul mah teu bisa dikasab itu udah khusus dari Allah. Aya jelema nu ngomong kieu cita-cita jadi nabi modar jadi panah gelap ayo geura ngomong kuari mun cita-cita yang jadi nabi moal aya modar moal kebal hirupna ge sabab nabi mah sakitu geus dibatas ku Gusti Allah para wali henteu ge wali-wali Allah eta ge hese urang ibadah
pan urang mah salat acak-acakan bae. Coba ya pa muslim nekajatan pan kabaringeun salat bae ge. Nya Pak bener tak? Coba eta salat urang. Bu Ibu, ja urang mah eta salat husuare termasuk Haji Jamaluddin. Ieu gati kana husu salat. Komo lamun tinu hajat dibere duit leutik sok henek kula eta. Kadang-kadang 7 rakaat aing salat isya ge. Waduh gitu. Mantak ya Pak Muslim ulah nyeun kula teh husu ya salatnya. Heeh. Ampun Ibu Haji punten Ibu amun. Bu Ibu Pak Muslim sing geura ka Mekahnya. Ayo hayang geura ka Mekah hayangnya. Iya orang dia kabehan hayang tuh ka Mekah. Cenah deh di mana kiai ulah leutik hate. Ketika Allah geus kersama idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Cek Allah berangkat atuh berangkat. Ulah dah cenah di mana ulah kitu. Geura meminta ka Allah. Turutan doa anak kuring. Allahumma walna jual tanah. Eta anu tareh mah. Beuh ibu-ibu kuat khusyuk Allahumma. Atuh eta nu daftarkeun duit eta nu tareh mah. Ulah leutik hate atuh. Moga-moga sing kanasibkeun amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh Kiai Taki. Daftarna mah tahun sekian. Kuduna mah munggah hajina tahun 2030-an. Kan ku Allah dinasibkan tahun kamari 2024 nya. Kiai. Tuh pan. Allah kawasa hukum hage. Tahun 2018 Bu, Pak Muslim pribados. Hajian tahun 2018. Ai sering sih henteu hajian ngan asana 5 kali mah leuwih. Kuring teh henteu lain keur ngomongkeun artina sering kan henteu. Ngan ieu mah tahadusan bini mah dibere nikmat dibere nasib ku Allah. Kuring teh langkung aya 5 kali mah hajian. Tahun 2018 kuring hajian kana Puroda. Ongkosna 250 juta. Aya aki-aki jeung nini-nini atuh maena berangkat. Masya Allah kan nasibkeun. Teu ngongkos jelema miskin. Gara-gara na kieu eta ieu teh ibu-ibuna ieu. Bade ngaos ibu eta Bu. Aya mobil BMW mobil mewah set deh. Eta nini-nini eta keur mapa? Keklaksonan atuh teu katabrak. Saeutik deui mah kira-kira 2 ramo deui mah. Kaget labuh potong. Tamatak ieu pemuda awas mun mau motor mun aya nini aki-aki di tengah aja sok diklaksonan sok kanclok ke tengah saya mah. Ih bener nini mah pandai dah di urang apa doa sok sembarangan ya pan lo aya kadang-kadang kakak masjid aya aki-aki aya nu sepuh aya nu ngora ih menurut torek mah atuhnya jelema cenah torek ih diajak ngaji gitu pati enak nu torek mah pugu aya petir aya geledek juleger cek nu torek ka batuna ih dia mangajina batuk bae la ilaha illallah geledek disangka batuk teu kira-kira pan eta urang awas nu ada eta ceng ulah buak geak bae dulu pemuda mau motor barang aki-aki nyabrang kuat ngerem cikikit nu kabanting eta pemuda lain kumaha kalau mabok urang teh aki-aki aki-aki polongo, aki-aki goblok, nyabrang sembarangan, terculak cilek, aing ngabanting becek pemuda, cek aki-aki dia nu goblok, nabrak aing jing terkena, jadi bisa aki-aki ngabalikin namanya, kata aki-akinya, terus ya, atuh aja karek mulai, atuh tenang deh, ya kita orang supaya bung hayem orang keur iproh ieu jadi ngahibur nu hajat ngahibur panganten ai panganten mah ya pemuda eta doana 3 hiji cenah panganten mah mun bisa ya kieu ceramah sakedeung panganten mah kitu di mana ge hiji tah 2 mun bisa mati lampu nu katilu mun bisa hujan nu gede sabab boga hanca panganten maleun deui engke lah sa putra Pak Muslim sana mina Neng Pipi aja ya si Ana Dian Rian ulah KRS gitu bacakeun heula
atuh gitu kan orang doakan bae panganten sing jadi panganten supernya terang panganten super terang tante sekali asup langsung namper ulah dia angka deui mending geura boga anak kayak orang bahas pertikanana. Masya Allah eta aki-aki jeung nini ka Mekah ditaras ku abdi pan ieu cek abdi ibu bisa ka Mekah ibu ongkosna pan mah 250 juta da bisa puroda cenah kieu cenah ji pugu eta ibu rek ngaos cenah aya eta lah Pak Haji ngaguling potong kan Pak Hajina hebat tanggung jawab padahal mentek katabrak hanya kaget gitu lamun nguji teh mah daya kasalahan ta Pak Hajina ngan kulantaran Pak Haji hebat jalmi soleh tanggung jawab aya diurut 3 bulan cager ibu eta ibu kolot eta nu kolot anu katabrak teh lah anu ngaguling potong teh salametan Pak Hajina diondang barang beres cek Pak Haji ibu hayang ka Mekah atuh meureun be Pak Haji atos ka Mekah boro-boro deuleut tuh salaki geus kolot ngalumuk 2 lamak buruk anak mah 12 ya miskin kabeh endeuh ngabeakeun bae kenapa kaya kolot boro-boro oh jadi umroh kita can boro-boro hajian umroh kita can laju ibu hoyong ka Mekah atuh meureun be tapi di mana sok ka dieu KTP ibu KTP abah sarang kartu kakak sarang surat nikah dicandak damel paspor ibu jeung abdi angkat ayeuna keneh ka Mekah insyaallah 2 minggon deui 3 minggon deui sok abdi bade berangkat jeung putra jeung istri tiluan berarti mainan ngongkosan 1,5 miliar tah anjeunna tiluan 750 juta eta 500 juta 1 miliar 250 juta tuh ai geus kudu nasib mah mantak ai mementa mah terus ka Gusti Allah mantak ieu ge bapak-bapak ibu bapak-bapak ya ibu-ibu bisa yang terek ka Mekah atau jajalan gede deket di dieu mah atuh geus bolak-balik da sugan aya kontainer mau pasir jeleger kata apa gepeng pak naik pasaran sugan atau jadeket jalan gede kunang gitu nah kemana teh hayang ka Mekah gitu kami mah sulukat saleket pasak mobil truk nyeleket gitu ya Allah nya kumaha eta para hadirin wal hadirat begitu Nabi Allah Adam diciptakan ku Gusti Allah cek Gusti Allah oi malaikat geura sujud ke Nabi Adam malaikat mah sujud tapi lain sujud gitu lain urang ge teu meunang haram sujud ka jelema kieu ngahormat dongkok kieu teh kudu eta penghormatan dititah malaikat ya Gusti Allah sujud menghormat lain sujud doang salat eta mah haram doang urang mun aya sepuh kitu mun aya guru kan takdim ulah selonong boy dusun nu selonong boy mah mantak nu baheula mah ya budak baheula mah bah punten urang calik ya sepuhna di dieu moal wantun eta ngalangkung ka payun sepuh moal jajal budak wari pot jolengkat bae bapana keur kekedengan anda babadak lawang mebekat tincak ku anakna ceuk bapana goblok dia lempang teh daladeuleuh mah meh hulu aing tincak ku dia lain menta ampura anakna kalah melotot bapak si kolot-kolot heh di dinya syukur kula mah cenah kalapa la ilaha illallah eta hulu bapana disangka kalapa ku peda hideung meureun lebatan jumblung bae eta hulu bapana nah iya budak ayeuna geus kurang adab kurang tata krama jak ulama eta sok teu kaharti ieu ka budak kuari sasalaman ge kuari balain kana irung kunaon kana pipi kana tarang eta ti mana sia guguruna sasalaman mah dengekeun rodiah dengekeun aya teh rodiah di dia ari teh anah teh masitoh sagala teh ici haya si mimin si dewi ge ai teh ijah komplit amat urang dieu nya oh teh wati ge aya nya si koko maya teh odah aya ai pada nguduknya di kami meta heeh nya komplit orang di Maci Putri mah nya jeung aya sasalaman nak ya ulah sok kana tarang kasep pager salam kana irung sahabat Rasul tepang jeung Rasul dicium panangan ro diadakeun kana kana pangambung ieu mah sasalaman
tahun harap mah tahun kabujur doang tuh iya kuari geus krisis akhlak kadage terus tita hormat usjudu li Adam cek Gusti Allah hei malaikat kena sujud ke Nabi Adam hormat kabeh malaikat mah sujud illa iblis hanya satu nu teu nurut saha iblis aba wastakbara iblis mung wastakbara bahkan takabur ka Gusti Allah nek naon cenah abdi kudu sujud kana Adam diciptakeun tina taneuh kaula mah tina sono gagah kana sono tibatan taneuh cek Allah atuh ulah neuleuh ka dinya dia pan dia eta makhluk aing iblis mah teu nurut Masya Allah diusir ku Allah hadirin sujud makana eta manusia mulia tuh Nabi Adam boga santri sah malaikat begitu diterangkan ku Gusti Allah ditanya malaikat dibere piring pertama malaikat naon ieu teterang cenah Gusti tuh sagede malaikat ai teh dikeresakeun mah ku Allah teu dibere nyaho teu nyahoan malaikat kena piring atuh wajar bae aja telok dahar ya malaikat emang budak Ciputri babadog bajeng papaju isuk-isuk makan lontong dalapan ngomong nacan nyatu bae eta lontong jeung kejo pandulur misan atuh peda lontong mah halus kejo rada baradak aing mah isuk jam 7 lontong dalapan bala-bala opat ai jam 10 teh aing mah lapar kumaha dia aing cenah pan dia malah lapar bae apa eta dia kesarapan naon dia lontong tambah jen atuh eta bage lah bulanan lebaran Idul Fitri pan nyocol semur jeung ngegemblong benar beak 2 geblek can nyatu bae ngomongna pan eta kejoketan jeung sangu atuh pan eta dulur tere eta kading lamun jeung nang ranginang saindung sabapa peda garing doang ulah besok teh kaharti tapai ketan dicocol jeung ranginang nu edan leupas itu garing ya bos coba cek ulah kumaha gitu ya aneh atunya bo euy geus ulah sere merodiah kumaha eta airna cek Gusti Allah ka malaikat jam 10 be ngan ieu pa muslim mun hayang nyawa mah ya para hadirin ieu jelema solehna kumaha kitu pa muslim kakula ngonang 3 kali datang ka imah pertama kula ka Mekah nu ti mana Pak kitukeun abdi cenah ti Ciputri jacaket Cipacung nun Cipacing baji naon ka dieu silaturahmi ngan ibadah hajatan nek naon hajatan bebeja ka aing gitu kan atuh aing dukun lain naon lain sana maksudna baji ya baji supaya ka ditu cenah abdi hayang kacalikan ngomong nama hayang kacalikan ja tadi mah tak nek didiukan teu daekeun eta ira Pak gitu kan sabaraha Desember Pak ya 12 cenah Jumat wengi Sabtu mun lami keneh nya Pak tapi engkin Bapak ka dieu deui da abdina bilih hilap amun kitu deui anjeunna aju mun ieu baji ngemutan deui 3 kali mah enak ngajak kula tita 3 kali mah pan ari ka ditu barang bawa pan lumayan eta atuh nya kitu dasarna ge kai makim ulah kepat teuing atuh mohon kitu atuh aya mantak aceng ulah sok kepat ka imah bahaji ulah masuk diintip asal kepat tutup pandak bejakan aing eueuh gitu kamu ya model kieu mah ngabeakeun kopi jeung kue hiasan ya Allah ampura ya ngahibur pa muslim ya mah wios Pak urang kudu bungahnya leres Pak muslim bunga kieu panartina
mantak cenah lamun ngaji kudu bunga, lamun urang ngaji bunga, ciri di akhirat bakal bunga. Mantak lamun ngaji ulah sok merengut, ngaji jaga hati nyasar merengut di kieu be. Kak kopi, minum kak, ulah kudu atoh, waya seuri-seuri, jeung mundek seuri mempengker lobaan, ulah sok sosoranganan. Balik ti dia hihihi di dapur, cek salakina edan pamajikan aing cenah. Geus ngahadiran Ki Jamal da dina Pak Muslim. Ayeuna seuri-seuri. Sabab olahraga anu nyeun ubar stres langsung cager karena saraf seuri. Kuna loba nu setruk. Tadina pan ku sorangan bae ieu teh masalah. Henteu nanya ka babaturan, teu daek silaturahmi. Mantak silaturahmi ka dulur, ka papada, ka tetangga. Baladirin gitu. Duar beseri cager. Bener. Nu kadua olahraga nu sae cek dokter lari. Itu sae isuk-isuk. Ngan lamun seuri bari lari teu endah deui eta. Hihihi bari lelepatan. Hayu jadak edan teh eta cenah. Cek Gusti Allah, dam, malaikat daun ya piring, teterangan malaikat bah, karena piring, itu pantilok ngawuduk malaikat, atau nya, terang Gusti, sakede malaikat, cek Allah, dam, daun ya piring Gusti, tuh, cek malaikat piring, dibere deui malaikat naon ieu? Rampadan piring gede pada gogodoh teh merenya apalagi kuah nu karar itu naon ieu malaikat Gusti teterang kami mah teterang deui bae dam naon ieu rampadan dibere sendok malaikat naon ieu teterang Gusti jawab dam sendok Gusti garpuh Gusti tuh apa artinya segala macam perkara mun teu dikersakeun ku Allah atau moal bisa ulah sagede boroning manusia malaikat bae ge teu dikersakeun ku Allah mantak urang ulah aku dunia ilmu harta banda jabatan awak cager gering muriang napas urang titipan ti Allah teu patut dipake sombong bisa diusir ku Allah iblis tuh sombong sedangkan dosa nu paling gede jeung tereh kagede dosa mah takabur dosa ninggalkeun salat hanya urang doang jeung Allah tobatan laju urangna kodoan cager diterima tobatna tapi takabur jelema anu edeg akhlakna sapangpangna ngobrol ka ieu takabur ngomong deui ka itu takabur ngobrol deui ka ieu takabur ngomong deui ka ieu takabur sabare kali panggih jeung jelema takabur terus sabara numpuk dosa moal bae nyababkeun iblis diusir ku Allah gara-gara takabur. Aya jelema beunghar kasep geulis kaya tapi sombong urang resep teu henteu tuh tak ieu awas ya begitu eta tut be Nabi Adam muak malaikat naon eta atuh terang Gusti panten pernah muak malaikat mah terang Gusti jawab dam fuak pet naon eta malaikat terang Gusti jawab dam fuak leutik eta Masya Allah ternyata manusia unggul dibere akal dibere nafsu lamun akalna menguasai nafsu nafsuna dikuasai ku akal darajatna bakal leuwih luhur tibatan malaikat ngan urang rata-rata eleh kunap jajal bae dia as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum. Tadi Mekah mah kitu adana, salatna panjang, molorna pendek. Mantake masjid para rinu, emang di dia
As-salatu khairum minan kadangnya kurang cipacing dak peteng sanu leupas eta cenah. Tuh urang mapan gitu salatna pendek molorna panjang masjid karena kosong bae masjid bagus dah gede deh sakieu mah eta sok pinuh Pak Muslim arem jadah doang ai ieu masjid apa musola ini dia sa masjid ieu sa blok masjid ieu sabaraha bumi 350 kali saimah hiji bela lakina geus 350 Masya Allah tapi insya Allah sih orang dia mah rajin lah kok mau sholat subuh mah nyebel kok sampai kan luar entar asup di luar deh tak eta teh orang digoda ya di dia Allah nyimpen ngarana setan laknatullah di nawak urang belakatuhu malaikat mulhim ya di dia malaikat mulhim di dia ditendana ketika jelema rek berbuat baik dan berbuat jorek diharewas kedua makhluk Allah tadi as-salatu khairum minan naum cek malaikat mulhim euy din udin aing ngaran udin mah aya bae sabab ngaran pasaran nih tah mah di mana tah mah kula keur masantren ngaran udin kot aya 17 batur kula udin jendol udin peang udin guru udin halis udin kidal udin pendek eta ngaran udin pasaran din cek malaikat dia hudang salat subuh atuh salat heula dia ke salat mah opa dia ke mana ge cek saya cek mala ikan kumaha cek saya cek iya lihat iblis belah dia din dalah tuh ping pamajikan ngaboleha usum tiris tenjrak mampang kapan lagi emat cek saya tak cek udin doi cek jurik dasar si udinnya nah awas ya tenang cek saya tadi cek iblis din tuh pemajikan nek naon dia salat subuh jagi suge jenis isukan ge dia nang ngaranna aya keneh subuh mah umur dia panjang keneh nek naon cek malaikat ulah dia mending salat lah cokot sajadah nges salat mah bae cek iblis mending cokot salimut cek malaikat cokot sajad cek iblis cokot salim ngan alhamdulillah Pak Muslim jauh orang Ciputri mah tuh aya Pak Muslim ya gitu balalager alhamdulillah ingat nu dicokot sajad ngan dipakai salimut eta geblegna di dinya ta aku dibedil saurang nya tuh iya di dia akal eta Pak Bu akal itu satu perkara anu ditenden ku Allah dina awak urang akal menurut lugoh heulaanan maknana almanu apa almanu panyegah contoh ieu mah barang haram ieu mah barang halal urang teh ih cek urang ieu mah haram ieu mah bagus henteu har atawa ieu mah goreng ieu mah bag urang tetep kana barang naon bae embung barang nu goreng hayang anu kunaon tah embung kanu goreng dicegah ku akal gitu borosot keluar tina bool kotok endong cokot ulah lamun kotok urang kotok batu lamun teu maling deui bae tuh cokot cek akal teh ja bagus ngeunah geura
dadar kan itu borosot ti bool kotok kene meni medok hidung doang coklat teh kotok lantung cokot ulah kunaon dibedakeun anak ku akal jelema nyaho kana wajibna salat kunaon teu daek salat nyaho itu zina haram kunaon zina nyaho itu pinjol haram kunaon pinjol nyaho itu judul haram judul kunaon lantaran keur konslet akalna. Nah iya nu khawatir konslet sedangkan kuari loba nu konslet bener jadi asana mun dikorekan gitu dikorekan di kabehan ieu asana gitu konslet kabeh doang nih sok kayen dar be urang nu usaha ka Jakarta naik mobil bus ngeteng jam 4 berangkat yang datang ke Jakarta jam 7 datang ke dia Kak Cadasari wapak ketinggalan pan balik deui wapak beda segede anggel ai wapak ketinggalan dicokot ai salat subuh entok tuh urang ayo ka masjid mah tilu lain ka tenepi padagang sayuran kunaon di pasar Paneglang jam 4 geus di ditu ngajedong nah aya ieu mah tukang sayuran di Amerika ieu mah lain di Ciputri lain lah ari di dieu mah insyaallah salat tahajud heulang insyaallah di dieu mah di dieu mah insyaallah atuh balik di Paneglang tuh jam 6:30 paling geus lah atuh salat mah di jalan bae meureun mantak urang dieu mah urang Ciputri mah cenah ge pa muslim teu eureun-eureun ka masjid atuh lewatna terus kopi tuh ka mana boa nah teu eureun ya. Tak iya manusia begitu diciptakan Nabi Allah Adam ya Nabi Adam di surga sorangan baik bangsa manusia cuang ceng keseleun Nabi Adam akhirna cek Allah dam kumaneh doang nu kesel kaula endek nyieun jinis manusia deui layan anjeun tah didamel akhirna Nabi Adam ku Allah disarekeun deui begitu disarekeun deui didamel tina tulang punggung palih kiri nyatana ibunda Sayyidatuna Hawa geus awewe mah dijieuna tina tulang ari tulang teloklah lempeng rata-rata barareng geus mun urang endek kalempegeun tulang ulah sekaligus bisi potong lalaunan bae eta nyalahkeun pamajikan Kak atuh ulah amprekan kumaha carana pamajikan ngayur asem Pak cek bae sayur asem jam menang mamah asaan asin teuing surudut be kumaha Pak bau nah sedang alhamdulillah ieu mah uyahna aya ngaranna gulana karasa asemna alhamdulillah sedang ngan ieu mah hampura cek urang teh ieu mah meuli uyahna ti warung barat ti warung timur ah kitu Pak ti warung barat ongke mah ulah ti warung timur bae sebab ieu warung barat mah uyahna asin teuing pamajikan ge paham sayur asem asin ibu kasinggung moal mun kitu moal gitu ima lain pan pas jasan asin kumaha Pak kebeguk dia leho tak uyah ya kumaha cek pamajikan ada ek bae lebok wah yang dibanjur karena beungeut na kayak geceng ngomong becus henteu kumaha mun teh mere duit ka kami bara-bara atuh pan ngacaprak ka ditu eta tungtuna salaki harneuk teh hayang dahar nya ku jengkel tuh makana orang teh awas salaki jeung mujeng keudang urang bahas ya terus ya begitu Nabi Allah Adam disarekeun ku Gusti Allah didamel Sayyidatuna Hawa dihudangkeun deui Nabi Allah Adam ningali di hareup aya awewe meuni geulis masyaallah ka bina-bina Sayyidatuna Hawa ya Allah Nabi Adam pan aya Hawa aya nafsuan diteangkeun ku cek Nabi Adam neng
Ai neng saha kaula Siti Hawa ari anjeun saha cek Siti Hawa kaula Adam oh neng ka dieu cek Nabi Ad kumaha cek Siti Hawa atuh kakak bae nu ka dieu ih cek Nabi Adam siapa takut diteangkeun tah mantak di mamana ge nu nganjang ti heula eta lalaki kitu aya ti dituna mantak baheula mah eta kotok sieuneunan ka caruh ai kuari caruh jeung kotok sok musyawarah di parapatan la ilaha illallah awas ceng santri ya kuari mah loba sesa caruh ya bikang oh atuh heeh nu hade ya awas nu hade kotok nu hade kala dibonceng pan cenah lesteng cenah mama asal dibelikeun teh cenah sate bapak mah asal bikin sate bae dibelikeun sate ku eta ku calona mama masak jucek indona mama masak eta dibelikeun kacang cenah belikeun kacang 10 liter kacang garing laju bapak belikeun sate 100 tusuk dibawa anakna leumpang ka ditu ka Labuan ka Karang Bolong ih ai karangna ditunda ai bolongna dibawa ka imah ceurik anakna heueuh emak jeung mamah jeung bapak ngakan kacang akan sate tungtungna kacang neng di sate di tengah jalan nah cendol di kalapaan gondal gendol wah naudzubillahi min ih pusing ka hararade boga anak ih ngarade begitu diciptakeun Siti Hawa nuk dirangkul ku Nabi Adam ditepak ku malaikat woi dam stop ai kitu malaikat kudu anjeun can halal kudu nikah heula ditikahkeun begitu nikah jeung Siti Hawa di nah di surga Nabi Allah Adam nikah jeung si ibunda Siti Hawa tak geus ieu nikah teh oreng atuh aya ti dituna minas syariatil qadimah ajaran agama ti babaheula ti zaman Nabi Adam alaihis mantak penting kanu rek nararikah cenah ge wayam bagi lahu ayyan wiya fi tazawwujihi itba'an sunnah perlu pisan ka panganten lalaki ka panganten awewe neng nana tadi neng pipi sareng jang rian nu hade nikah eta tujuan anak nu kahiji ngalaksanakeun sunnah kangjengna an nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni an nikahu sunnati etas nikah teh kasunahan kaula kalakuan kaula cek Kangjeng Nabi jalma henteu faman raqiba an sunnati falaysa minni henteu resep kana agama aing kana kalakuan aing cek Nabi atuh lain umat aing geus pertama niatan nikah itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi nah hijita wayam bagi lahu ayyanwiya fi tazawwuji itba'as sunnah nu kadua diniatan nikah eta wa taktsira ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam tujuanana rek ngalobakeun umat Kangjeng Nabi gitu tanakahu tanasalu cek Nabi geura kalarawin anjeun geura paloba-loba anjeun nyeun keturunan fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah sebab aing jaga di akhirat hayang panglobana umat di antara nabi-nabi nu sajena geus ieu urang hayang boga anak anu soleh keturunan anu saleh tur solihah moal bisa eta boga keturunan soleh jeung solehah kecuali melalui pertikahan geus nu kadua urang teh rek ngalobakeun umat Kangjeng geus boga anakna nu loba ulah satik-satik hendak naon tuh doang tetangga kula anakna 15 menang kan di unggal kabupaten aya anak manehna di Pandeglang aya di Rangkas aya di Serang aya di Tangerang aya di Labuan aya di Cilegon aya di Jakarta aya di Tangerang aya di Sukabumi aya di Cianjur aya anak manehna 15 jeung minantuna 30 incuna 86 eta mun lebaran ka imah kula kuat 128 bu atuh aing beak aqua 10 dus
keluarga manehna kue 10 colobong rengsek kabeh ku anak mang eta ku mah eta kiai hewa atuh henteu ngan enak bae saeutik atuh aku rengsek kue beak ieu ngeunaheun bukan anak loba mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung atuh nu jangkung be aya kana lawang ben notong nu pendek be aya dipoto be teu beunang huluna deui atuh nu gendut be aya kana lawang be melag nu putih be aya nu kuru be aya katiup angin be labuh ngeunaheun nu hideung be aya geus teuing syukuran bae nya urang boga cenah salaki hideung Bu bisi ibu boga salaki hideung syukuran bae nuhun Gusti abdi mah boga salaki hideung wios Gusti abdi mah hideung-hideung ge boga salaki alhamdulillah wios Gusti salaki abdi hideung jah hideung mah angel kablok kamade ge leutak nanglek 2 cm teh kanyahoan jah hideung ieu mata ge alhamdulillah berkah salaki hideung kamade ge ngariung kanu pamuslim nyokot berkat dalapan teh kanyahoan jah hideung ieu cenah oh naju salaki abdi mah mantes manehnya kulo hideung make baju beureum atuh doang cangkang tangkil meh bede uyah asem urang Ciputri ngeunaheun boga salaki hideung mah beneran dodol Garut ge legit ari hideung mah aya di dieu nu hideung hidup nu hideung geus ngarendeng panjebat tangkaung doang adik kakak la ilaha illallah nu mana salaki nu mana batang kaung ieu budak cenah maling buah teu kanyahoan jah aku jeung tangkal ieu da eta tangkal buah talalai cenah eta ngeunaheun boga salaki hideung beneran ih pokona nya laju bapak boga pamajikan carewet ala tulis teuing bah syukuran bae nu penting kejo asak ai bikang carewet geus di pabrikna bikang mah mantak cek ilmu kedokteran awewe butuh bicara sehari semalam 18.000 kata lalaki paling 6.000 kata mantak 3 kali lipat awewe eta 3 kali lipat lalaki mantak bikang mah lamun teu budal omongan ke bawah gundam 2,5 jam gundam nage atunya jeung urang mah nanya kieu doang mah di mana sakitu mah ti mana nganti lu kan dibalikin coba ku pemajikan 138 mah di mana nanya suka dengekeun kami isuk mimiti cenah kami ngantekan KTK laju cenah kami terus menjadikan sarapan ku maneh laju cenah kami nya laju ku ngumapin laju ngumatai kotok la ilaha illallah urang nanya ti mana katai kotok ka babawa eta awewe geus syukuran bae teuing boga pamajikan cerewet geunaheun teu kudu meuli radio urang boga pamajikan cerewet nah imah bara resih jak kotok teu daekeun ka imah saeta kotok be teu daekeun aya ku cerewet cek kotok urang urin yuk ka imah saeta bae cek kotok teu kawawaing kamari ge gepeng ceuli aing cenah mantak cirikeun lamun imah bersih tah teh kotokan cerewet teu boga imah eta gitu Masya Allah geus eta anu kadua tujuan urang penting pisan nganiatan panganten tujuan eta nikah teh ya supaya ngalobakeun umat Kangjeng nah terakhir heula terakhir ngalaksanakeun mengikuti nafsu sabab manusia aya nafsuan ngan ieu nafsu melalui jalur agama mana ialah pertikahan wastahlaltum furujahunna bikalimatillah halalkeun parji anjeun make kalimah-kalimah Allah mana ieu nikah halal kan mantak eta nikah mah ibarat motor teh mah atuh komplit ya Pak Muslim mohon meser cash ieu surat-surat nang saya kabeh mantak teh sieun urang mau motor ya di ditu di mana di Mandalawangi Pak Muslim nu ka Paneglang simna aya STNK komplit make helm BPKB aya datang ka dia ya ka mana di Cipacung beulana kan sok didinya aya polisi tuh ngecajar tilang urang ya urang tenang bae sieun teh nanya jawab sieun teh nah sebabna motorna komplit prit cek polisi minggir Pak minggir buka helm siang Pak cek polisi
Jawab ku orang dia. Tangannya Pak. Mohon maaf Pak, SIM ada. STNK bawa. Bapak mau mana? Pandai gelang Pak. Hati-hati ya Pak. Kernurut karena undang-undang pemerintah anu bener. Selamat. Jajal aya urang motor gagah, helm gagah. Ai motornya motor surat-surat, motor naon ngaranna? Motor bolong. Mohon maaf. Datang ke Cipacung, ay polisi opatan kena rangtung berang dulu, waduh polisi kabur balik deh, horing polisi maker nyingkat angkot ke Paneglang. Kunaon bisa gitu sabab rumasa motorna bolong. Idza sa'a fi'lul mar'i saat dununuhu, cek Nabi. Di mana-mana hiji hamba berbuat salah pasti sangkana moal bener. Rumah saya motorna bolong, buku polisi kerenang tuh gendeng jekat mobil disangka endek nil. Nah sebabnya motorna bolong. Atau ya SIM-na atau segala nangis komplit ya, atau mau dicurigai ke muslim. SIM-na apa gaya sadar krian atau boga. SIM surat izin marende. Malah kok mah aja. Surat izin menginap. Benar. STNK na atuh aya cash ya meuli gitu ngeridit. Naon STNK? Surat tanda nurunkeun kokolor. Nah. Komplit. BPKB na aya naon BPKB? BPKB bukti pengendara kendaraan berbulu. Kuari mah geus boga motor gondrong ya. Aman, bebas. Tah kumasangkan ieu rumah tangga harmonis, rumah tangga nu budak nu kolot supaya rapi. Ieu rumah tangga sabab ieu rumah tangga ulah kieu yeuh muga-muga ieu jodohna sampai ke aki-aki jeung ka nini-nini. Datang ke aki-aki jeung nini pipisahan boga incu 70 panjore eta kadengena bener. Moga-moga ieu jodohna dugi ka akhirat kitu. Nah iya, tages kumaha supaya rumah tangga hayang urang kabehan ya. Rumah tangga sakinah. Hayang teh bapak-bapak ibu-ibu nu geus karolot komo nu ngora, nu geus kolot tetep hayang bae rumah tangga sakinah eta. Kadang-kadang geus kolot mingkin durder. Nya, hayang tante rumah tanggana adem. Asup ka kulkas. Lamun rumah tangga hayang sakinah, hayang rapi. Nah, cek Nabi modal pertamana iqomatus sholah, adegan bae sholat. Nyanaon hubunganna kiai sholat jeung rumah tangga erat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sanya-nyana eta sholat ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng. Otomatis jelema tukang sholat mah akhlakna bakal bagus, perbuatanna bakal da dibimbing langsung ku Allah. Coba eta urang sapoe-sapoeting 5 kali. Ayat 17 rakaat 17 kali maca Fatihah. Ihdinas siratal. Eta jelema tukang salat rapi hirupna, rapi bermasyarakatna, dituntun ku hidayah Allah. Salatna be balanerkeun. Jelema salat menurut logo doa, berarti jelema tukang salat tukang menta ka Allah. Jelema tilok salat tilok menta ka Allah. Bahkan dina salat tingali kurang. Aya 8 perkara urusan dunia akhirat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Tuh hayang naon dina salat komplit. Kok mau bari berjamaah? Rabbighfirli Gusti, muga-muga hampurakeun dosa abdi, dosa nu gede, dosa nu leutik, nu karasa teu karasa pangampurakeun Gusti. Tuh jelema hayang diminta diampura dosa. Jelema geus diampura dosa mah ku Allah atuh ngeunaheun. Warhamni, muga-muga Gusti mikawelas ka abdi di dunia jeung di ta eta warhamni maknana mah teh kudu ngararaji, ulah teu ngararaji haram jadah doang. Eta warhamni. Wajburni, moga-moga nu Gusti nutup kana kasusah abdi ya Allah. Matak jelma tukang salat mah susahna tilok kebal paling ge sajam 2 jam lantaran dibantuan ku Gusti Allah Subhanahu
tuh wajburni Gusti ya Allah, tutup kasus abdi ya Allah. Gusti Allah, hutang ya Allah, hutang ya Allah. Bang emok ya Allah, hutang ya Allah Gusti. Listrik nek dicabut 3 bulan teu mayar ya Allah Gusti ya Allah. Gusti di mana bae ya Allah. Eta wajburni. Tutup kasusah urang. Urang boga hutang susah teu? Susah. Wajburni ya Allah Gusti. Pamajikan cerewet coba rada bang bungkemes ya timang Gusti. Jabi harenak di lima patah Gusti. Eta wajburni. Tuh. Boga kasusah bakal ditutupan ku Allah. Wajburni warfa'ni moga-moga Gusti ngangkat derajat abdi di dunia jeung di akhirat. Abdi hayang luhur pangkatna, bener bae mana dagang pucuk kalapa manehna. Eueuh deh pangluhurna usaha eueuh deh. Jeung pucuk-pucukna beak tak ku eta. Warfa'ni, angkat derajat abdi Gusti. Warzuqoni ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah Gusti. Ya Allah sana kita usah ngalubuk segala makburuk ya Allah. Anak 16 pori kereuneuh deui ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Usaha anak abdi ya Allah teh anu maju-maju ya Allah. Atuh coba abdi Gusti anak 16 salah saurang atuh ya Allah sing aya nu maju anak abdi ya Allah. Bener bae menang 3 poe anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur. Pandi ijabah eta pa muslim eta warzuq wahdini Gusti parinan hidayah tuduhkeun abdi kana jalan anu dipikaridho ku Gusti ala dinil Islam ihdinas siratal. Tuh jelema tukang salat mantak nu baheula mah kalau ngomong kieu dia anak kawin, geus teuing aing mah kudu urang mana los, nu penting asal bisa salat. Horeng eta jelema nu bisa salat, lain jelema sembarangan. Eta salat ulah kudu pake cepek doang teh ngalah wudu. Kudu jeung elmuna bener-bener. Tah mantak ya, lalaki teh kawajiban kanu jadi pamajikan, lain nganapakan dohir bae, woi napaka batin. Pamajikan teu bisa usoli ketika geus kawin, kawajiban salaki. Pamajikan teh nyawa jampe nipas, jampe head. Eta sok duduk dipalikirkeun eta. Ulah dianggap leutik dulur. Masyaallah. Nu botak jeung nu gundul kawin. Hartina salakina odop, pamajikanna bodoh. Begitu kawin, neng. Cek salakina, bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh? Oke. Tadi kita makan sama bakakak, sekarang ngabongkar bakekok. Aduh. Oke, neng, ampal nggak jampe adus wajib? Atuh apalah? Saya mah dulu sekolah madrasah. Terus neng mah guru ngajinya juga ada. Oh, AA apal? Oh, apal lagi AA. Enggak pati-pati kawin. Kuat enggak pati-pati kawin. Coba cenah cek pamajikanna pengen dengar. Denger ini, jampe adus wajib mah nawaitul gusla li idil fitri. Waduh. Nek adus lebaran merintah sia itu. Cek pamajikanna ilsin. Ya Allah ngisinkeun. Gitu neng. Hei salah. Ya Allah aing. Kadang najan kadang ku batur, teu kadang ku mitoha. Ngisinkeun. Gitu neng. Kumaha kitu jampe adus dengekeun cek pamajikanna. Jampe adus mah kieu nawaitu somagodin. Ieu deui ngaedanan. Ribut tungtungna. Kadenge kumitoha ayi cenah ribut pangantanya anak kunaon atuh ieu Pak si A ngisinkeun ilsin memang kadenge nage ilsin yang ngisi aya gitu cenah Pak niat jampe adus wajib cenah cek si A nawaitul gusla lidil fitri pan salahnya Pak cek neng nu bener mah nawaitu sama godin bener teu Pak kumaha cek bapana nek nawaitu sama godin hade nek nawaitul gusla lidil fitri teh naon minantu edan anak polongo mitoha goblok tuh akibat naon eta akibat bod mata kaceng mun teu nyaho tatanya jaloba ustad bener iya malu bertanya sesat di jalan urus gengsi urang tesah cenah adusna atuh tesah wuduna tesah salatna unggal poe nyeunah dosa ulah dianggap enteng hartos
tuh geus ihdinas siratal mustaqim hageura salat ibuna salat bapana sok geus ya lamun salaki hees hudangkeun ku pamajikan berarti eta salaki ulah marah pamajikan ngajak kasur ayeuna naon pamajikan hees dihudangkeun ku pamajikan ku salaki berarti eta ulah marah ibu berarti salaki ngajak kasur gitu sok ulah coba ya nu di Jakarta ibu di dieu salaki gawe di jauh sok balik sebulan atau sebulan setengah sok video coolan sok teh soknya jak orang baroga HP bae geus nini ge aneh aing mah ja sok jalan leer nya jakwari mah deuleu kecantikan ge ieu dimedokan kurang medok dimedokan bau ieu halis meni melung doang orang ieu Korea ieu diputihan doang Korea yang putih laju mata ngabureulek rada biru doang Eropa iya ari hartina pipi diputihan mata dibiruan doang Eropa laju hartina kulit diputihan doang Korea ai beuheung geuneuk doang Afrika nya ieu jelema kuari ampun digerat doang bolah bontengeun teh ngebul ampun hei bo maka apa assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam mana banget aja teka dulu atuh pogo mana aja aya bae itu tadi kok darder pas aja sinyal horeng paket teka beuli sugan ibu kiai ya assalamualaikum salam bapak sehat cager mah mama alhamdulillah sehat mama entos salat entos pak ikarak beres ai bapak ibu buka ke masjid mantap kiai ya berjamaah alhamdulillah bapak cager alhamdulillah laju irarek euy engke minggu hareup doakeun nya mah ubah mama ual pagi didoakeun bapak supaya sehat jeung milik rezeki masyaallah bae barudak calager ngan ieu si bungsu cacingeun cenah geus osok teu salaki nanyakeun salat ka pamajikan jawab ulah sieun-sieun jawab telok cenah goreng watilok elingan kurang doang subuh as-salatu khairum minan naum pamajikan hudang pak hudang toelan ulah sekaligus ngudangkeun salaki mah mah teh lamun salakina boga penca beuh teu dijotos lalaunan pak pak hudang hudang mah henteu toelan deui dadana pak hudang subuh izin ka Pak Haji masyaallah deuleu Pak Muslim geus ka ditu mama sok ditanyakeun izin masyaallah pancageun hudang teu hudang keneh bae bujalna toelan pak hudang teu hudang keneh bae handapeun bujal udang tungtungna hudang duaan eta cek salakina mana ieu udang ieu bulu udang lebet bulu udang akhirna kecepit udang deui bae eta atuh teh salat subuh deui bae mantap eta kitu geus modal pertamana salat insyaallah lamun salat teh ieu kampung urang bakal salat teh pemuda salatnya awas atuh nu daek mah ikeur daek mah cenah atuh kudu terus salat mah nya lamun urang teu kuat salat nangtung calik teu kuat calik atuh urang teh ngedeng teu kuat ngedeng nya ngigir gerakeun teu kuat ngigir gerakeun mata saking wajibna sok cenah teu bisa ngicep ge molotov kudu gedebong tapi hirup keneh dicabak ina leuleus aya handapna heuras hirup keneh berat kayak gitu mah engke nya maksudna sukuna teu beres ya sarorok pikiran geus teu kena ya geus sana aing penting teh teh ya
Ih, hatena aya kene madama qalbuhu tabitan, ketika masih kene hatena tetap eling ka Allah. Kak, saya lamun aya bikang salaki gering kos kitu. Geus, ulah ditanya naon deui. Deketkeun pamajikanana. Kak, saya mana? Ibu nadang nu medok sa. Majikan aing. Atuh cager. Ubaran ku teteh kunaon? Lamun ku dokter geus teu mempan. Hayang ku pamajikan eta. Ih, gagabah kewajiban salaki, kewajiban pamajikan eta. Menghormati salaki. Nya. Teu geus salat. Ngara deui salat. Besok darah regel kena salam jadah doang. So, insya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal. Hampir mirip lah seetik tadinya. Munggu nama ya Pak, jangan dikeluarkan. Ya kakak dia doang. Rabbana wa taqabbal. Eta menangnya sawara 25 juta eta beneran deh kakak dia doang, sumpah bae menyantai. Rabbana wa taqabbal. Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir. Siapa ngaledek angge nyaho lah tama ngaledek tam. Rabbana ighfirli tangame irung muamar kita di peneta. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni Gusti jadikeunlah abdi muqimas sholati termasuk jalma anu ngadegeun salat. Naon hartina abdi doang mah Gusti wa min dzurriyyati pamajikan abdi anak incu abdi turunan abdi supaya termasuk manusia nu ngadegeun kana mantak nu hade di akhir zaman ceng salat ulah tinggalin mun bisa berjamaah ngan mun can bisa ulah coba-coba wani-wani ninggalkeun salat bisi urang diancam ku Allah para hadirin kudu sieun kana siksa Allah. Nah, salatna benerkeun, ngaji saminggu sakali, ulah sampai henteu, hormat ka indung bapa, nu jadi pagawe teruskeun gawena, nu jadi padagang teruskeun dagangna, nu tani teruskeun tanina, anu bisnis anu halal teruskeun bisnis nu halalna. Insyaallah ai urang daek salat, daek ngaji, daek babarengan jeung masyarakat dina kabagusan bakal terbuka sagala pikeun urang. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapiatur moga-moga aya manfaatna. Bu, sajam 20 menit. Atuh tilok ieu aing dihipnotis bang na ieu. Ya ku sih doang dihipnotis nih. Hampura anu kasuhunnya Pak Muslim, Abaji urang cekap sakieu. Yuk urang tutup ku doa. Moga-moga aya manfaatna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحصرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد أهل هذه القرية بجاه خير البرية. اللهم ألف بينهما في العسرى كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وفاطمة الزهراء. اللهم ارزقنا ولهما ذرية طيبة. اللهم ارزقنا ولهما ذرية طيبة. اللهم بارك للمعرشين. اللهم طول عمرنا وعمورهما. حصل مقاصدنا ومقاصدهما بحق بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Sok turutan kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun geus nyieun diriungan kabagusan